aing mana mau taluk sia hah aing gitu kurang patutunggalan we so mending gelut atau mending silihina gitu ya mending enteng teh silihina kumaha silihina silih ledek kalau mau ambak kata eleh enteng teh mematikan enteng mematikan nu ambak eleh gitu jadi sia dor aing hayangnya dek aing heula dek mana heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itulah aing heula berarti masa aing eleh ini pohon deh eta hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah sing parah sing kanyerian ya si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu si cacing sia teh si bau kelek cacing kiriang waduk si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk cacingan waduk teh sia teh sabenerna mah teu boga kolor kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ti lemak deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok abina-bina teuing wah kuatan euy satang parah kuatan euy si teu boga acara si teu boga acara terus aya kene si geus teu payu tapi kata hare-hare gitu kaelehkeun ku anak sia teh ieu aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aing nya digablek ka kenyos lain di lobang nganggur aja nama gitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar kitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna ah kuat euy geus ya ho maneh indung maneh ya ho goblok da indung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku indung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool leuwih beuri di Aisyah teh ku indung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung indung sia teh baheula teh kitu tabongana indung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si leng teh tina hileud peuteui anjing ngahina indung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar indung aing hileud peuteui parah Gusti nu agung galah cek aing oge nya Gusti ngahina pajar indung abdi hileud peuteui padahal naon padahal indung aing mah hileud orok di mana apaan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah topi tambah topi oh ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-batur itu mayar teh ka topi katipu nah sia teh oh katipu beda deui topi katipu ya katipu lain beas ditutu diletikeun teh katipu mah tipung tipung teman tipung
ai tipung malain eta sangua nu koneng jagede tumpeng teh mah jadi tipung kana tumpeng sia teh bagi jauh ai tumpeng mah di mana urang HS geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan eta beli jauh-jauh ditumpangan nah sia teh ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung dicupang apa nih jauh-jauh ai cupang mah lain kapal anu aya anu muih teh gini kolecer capung eta mah oleh helikopter capung eta teh ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajeleng teh hanap ka luhur gleber apa capung ngapung eta mah beleguk ngapung oh eta mah ai ngapung mah lain urang ti beubeut kana gawir ngagebruk teh mah boleh jauh ngapung kana ngagebruk jauh apa ti golitik kan overacting siapa goblok loba gaya kalau leuwih logai sidik Allah ge teresepeun ka jelema nu sok leuwih teh sia udang elah teu kudu nginum hayang lieur mah euy kikituan teh sarua kokoriringanna tiang listrik menang sabaraha hektar gitu hektar oh daletah lah gitu hektar ponok sih temen candel lengtet sabaranza lagu Sunda cager mana alhamdulillah cenah teh itu aku heot sih tapi bisa baik ke mana ayeuna biasa ke mana syukur atuh lain mana apa di eta we di arah-arah sugan
Dina lempeng. Seuri Bubuhan sa popoe ulina jeung manehna. alah dari mana sahagaran maneh sahagaran heeh sah uut lain Jika nama udin deket ke kana udin. siapa tadi teh Ode. uken Lain. dodi Cek Heri. heri Gunawan. Heri mah naon osok ngaji osok pangaosan Pangaosa. Heri. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baheula ge menang juara, Pak. Tah gitu. Ari jadi mana teh lain Heri? Saha? Oh, Ocit. Saha? Oh, goblok tong ngambek atuh. Ocit. Oh shit. Saha? Sing atuh kumaha sugan aya. Lagu begadang jangan begadang. Oh oma, ngaran mana teh oma? Aduh si goblok oma ngaranna. Bae laguna lagu Bapak. Bener. Kapagina teh tina sok lagu. Urang mana? Waduh. Mana? Orang Cileunca. Oh. Situ Mana bi teh? Cianjur. lain. Mana? Cisewu Cisewu. lain. Pangalengan. Lain. Cibekok. Naon atuh? Urang Santoso. Sijok lagu aya laguna lamun maneh. Oh aya naon? Orang Bandung. Bener. Urang Bandung. Bener. Kapagina teh dina lagu. Di mana di Bandung dah, oi? Lega Bandung teh. Hah? Oh ujung berung. Aya kolot. Daya kolot. Ranca ekek. Tigereleng. Banyaran. Banjaran. Lain. Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu? Lagu deh ya. Borono garing. Oh Majalaya. Ada Borondong buatan Majalaya teh mah. Aduh, kahakanan namanya naon? Karesep teh? Kabeki. Oh, tahu. Kupat tahu. Naon bi teh? Baso. Soto. Lain anjing, tong ngambek atuh ieu teh. Naon atuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Lain. Naon Ti ucing. Ah, kane ku sia najis goblok aing ah. Lain pada ngambek teh tanya. Naon atuh? Lagukeun sok aya laguna. Oh iya, naon? Colena. Oh, colena. Alah, karesep kukut naon? Manuk naon? Oh, Hah? ekek. Cangkurileung. Naon atuh? Ekek. Ekek. Entok. Manuk komeno. Tikukur. Lain. Merak. Lain. Diur kutut. Oh buah. Oh anjing, suara buah lain gitu anjing.
Banyak buat gitu. Katipu deh Pak itu. Nanaonan teh kosong. Cing atuh kenangan aing teh goblok. Sakitu kenang beberebetan ngan teu Uing balik. hayang ngiga teh di kenangan. Ngan teu balik. Sia pugu di kenangan bieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei. Naon? Kenangan heuh. Apaan bieu di kenangan? Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Hah? Eta kenang teh teh beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tekang kenang sadua-dua berjalan rempek ping bejaan. Bieu teh di kenangan belegok. Sok atuh aya kau. Teu hayang aing barang bere kanu kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Sok. Sok atuh sakali deui bisi majarkeun dari kenangan. Mun kita tadi genah kieu dulu. Aduh. Ampun Kang Dedi Halid. Ayo. Alah, bilih capek mah atos ah. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saat itu tukang kenang teh ngaranna Berlin. Aduh Udin. Berlin aja. Urang mana teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Coba. Budak. Halo. Bolot. Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing bebarengan jeung nu kieu ieu. Adi beteung sine. Damang. Sae. Ulu. Teu sabaraha dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah. Oh, Agama teh teh. agama ulah kudu beunang di lempeng. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pada aji kitu. Waalaikumsalam. His lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam. Waduh. Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina indalohil Islam. Lain inna dina elep lain. Inna dina indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aya cara lager mah. Sae sadayana oge. Ulu. Naon cenah? Sabaraha dinten? Naon? Diuk goblok. Bapa maneh? Halo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe? Naon Aisyah? Ulu 7 poe kiraon. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh haji. Naon panyawatna? Teu paeh liper. Teu paeh aja. Cilaka ieu mah. Karunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Geus ya anjing. Rumah sakit. Rumah sakit anjing. Lain rumah dinas. Lipernya teu maot anjing. Doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing ditarima iman Islamna. Urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing. Musik aja teh teu maot. Hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan anjing. Keun bae tong dicengcerikan da geus nasib beureun. Lamun ki parah anjing. Doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mulakasa teh cing di tempat kiri di tempat anu nikmat mugu Allah anjing. Tah gitu amin gitu. Wah, beuki parah.
tujuan TBC babaturan gitu. TBC aing 3 bulan di barang anjing nu kitu jigana. Denawa samia padang merbayaksa wontening alas wanawasan wontening alas wanawasan seberapa hektarnya dikumpulkan mah Aya 5 lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababat ieu kiri nyuh teh ya kirinya kira-kira nang kerek dipelakan naon teh kopi kadu picung kupa nangka jeruk pucuy jamu mede ulah dipelakan nya kopi anan kakek pelakan jamu urang pelakan jarak jarak jauh jarak dekat jarak tempuh ayo wing mah hayang eta ya hayang naon hayang melak arben arbet strawberry kapla strawberry arben strawberry arben goblok nah strawberry jeung arben beda rada gede strawberry mah ayo strawberry mah hasil ayo arben nu pada dimaca riben mah kacamata riben tapi lu gancang payung pacakan waria ayo wing wadek melak eta we nu cereh ka alana melak engko buncis buncis we kayaknya waria belut heupan urang teh ieu teh nying hareupan pangsiun ulah lain kakak piceun ulah aya lengkah kapiceun sadaya kayak di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu lahan mangpaatkeun moal jadi kontradisi ka ituna naon heungan urang aya kelompok urang nu dibere teh moal kecemburuan sosial ada urang udah pamere kitu hade atuh kitu ieu kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh ya mudah-mudahan we ai bajana mah cenah tahun gajah jauh-jauh saja pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da keke kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah aduh kudu kana rinci kan Raden Antarja kalantang kulinting sapertos jama anu linglung tingali aya jelema ka dieu dulu mana tuh lho Muhammad Arko begitu calukan tuh we kene kitu daun tuh jelema wah weh satene mana we teh aya jami kulan kadieu sia duh aku luka kalau enggak digata urang mana teh datangan demam datang demam yang pamulingan rana bener ingkang kata bahagia kisilah nun hapunten we kalau teu linglung bulan linglung leres apruk-aprukan kieu bulan lain eta alus jaketna jiga kulit orai wah laras halusnya jaketnya jiga kulit roai nya kulit orai lain roai unyuk ai roai mah teu loba anak reuai eta mah beda deui ya sia teh
Reai mah di mana orang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuh ai. Sia teh kabina-bina teuing. Ai heuai mah beuh geus bodas heuai. Huis. Dina heuai kana huis mun dijauh sia teh. Wis. Ai huis mah dina irung handapun irung kumis da mah. Kumis. Ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teh mah tumis. Tumis mah di mana urang dedeuyeun eta teh tumis pagawean tuman. Lain mun jararaos teh ngomong teh. Anu bau ketumira. Saha ngaran teh? Anta. Hah? Anta. Oh, jang Anta. Leres. Oh, Allah terusna deui. Sugan Anta Sutisna kitu. Anta wungkus. Urang mana maneh? Ulah. Urang mana? Jauh kalau teh ti seberang. Dari muntas laut kalau teh. Kokolonangan nya buse ka dieu. Muntas laut leuweung gunung. Nah, saya ada lagu. Boga ka Bogo jauh gitu nih. Muntas laut leuweung gunung. Tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng. Halus nama. Halus halimpu aturanna. Kuring di Pangalengan. Manehna? Manehna kahalangan kedua imah. Hari apa? Hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela. Bogona tetangga teh. Halus lagu kaituna teh ulah ceurik teh kitu teh. Tuluy ulah ceurik tuluy. Ulah ceurik entong ditagih. Lain. Jog-jog ditagi. Oh jadi kapidan dong. Leres. Bade tumaros dupi ieu teh. Tempat ieu teh kareh kabana sapun ku nagara naon seuh? Ieu nagara Trajutisna. Nagara Trajutisna. Bener. Daerah urang rip. Dupi anu gumanti aji di negara Trajutisna teh saha? Sanalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma. Leres. Oh, nuhun atuh. Dah, nuhun. Atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh. Ieu, teu naon bisi rek barang hakan heula mah. Aya tutima. Apaan beak kuing? Oh, sia bakarunya. Beak da tadi ge lebar he atuh da seutik deui. Disamualkeun kuing. Itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh. Daun. Dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar. Itu bisi lapareun. Heuh aya keneh dina bungkus. Daun. Hulu itu hulu naon tadi nu diakan teh? Manuk. Oh dagingan, oh tulangna wungkul. Set gede atuh kumaneh. Makan manuk. Oh bisi lapar-lapar teuing mah. Nya. Maksud urang teh rek ka mana atuh? Wah, bade neangan gawe kaula teh. Neangan gawe? Leres. Oh. Hese zaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu. Leres. Susah. Kawas-kawas jelema sakolahan maneh. Ya sakola mah luhur kaula teh. Tapi neangan gawe teh hese kaitu ka dieu teh pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan. Boa maneh mah skripsi na meunang meuli meureun. Ya. Hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir. Naon kumaha carana? Rumaos we plat. Pirang pengalaman. Salajengna atuh kalau teh bade tumaros. Naon? Dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan teh aya. Eueuh. Tapi naha kaula ungas-ingus bet bau bangke itu. Aya. Acung teh nu bau bangke teh acung. Acung. Kuburan
acung di mana-mana aya kahayang geuning cekuru teh saha nu hayang cung teh ngacung ngacung lain acung belegung ngacung mah nu dihanap teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah ai ngaceng masuk ke sabelah ning nyeri jadi lempang teh geuning pincang teh lain ngaceng pincang mah samara muncang samara mah teh apaan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang diudak we ku potonganna geus gandeng ai sampean ungas-ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganana geus ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu diganggu mah kumaha lamun biji gas wah naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi je mah ulah naon sabab ulah naon sia molotot ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu naon buka mata heuh halik ku aing batak ku aing aduh kuman sia ku aing diparud sia aya kasang tukang lapangan nyarek di cokot naon sabab aing apa di tempat teh aya bangke anu diteug-teugan dibejakeun mun teu dibejakeun ruksak sia we ngadonong tun Raja Wisuna sampean doh yang gara-gara apa kon wani marang ngaku para wani dening apa kulanang bener iya batur iya ayo kepung tingker ulah ngejat ya jelema ya ayo kepung waktu semuanya bang lain dari orang yang ujung-ujung ngajak pasea wae lain ngajak pasea bejakeun kuburan saha di dieu teuing aing teh nyaho teu mungkin lamun kitu carana maksa sia kayuk anjir maju sia hebat ya jelema jebret teh najong ka aing ya antara tukang main bola ya jelema bisa nyata wait ya nepi ka refleks kitu euy Asep Dayat baheula wait sok sia wait anjir dijeblak aing ade atuh wah cilaka bensin aing eueuh makanin jipo kebayang pira bensin mana rag-ragna nya lawan jipo eueuh boga kitu nya tante alah Gusti Nu Maha Agung dupi kulon mana nya tuh kulon lieur Indonesia aduh itu kica-kica wayah kieu sing baru rinyai panona Gusti Nu Maha Agung buah aing cerek paeh teh aduh buah pondok umur alah hiji sia tah sok wah batur nya ayo
ya hebat eta jaketna aing lamun eleh teh dicokot ku aing halus lain jaket saya teh dijual naon kulit aing wah teu mungkin wah teu mungkin ya. pasti ieu tina orang sancail Jaket kan mahal wah tapi kunaon tapi kapeuring asaan kurang aing sia aduh mata aing teu dulu dulu rara naon mata aing merem di kumaha Allah sia wah teu lolor aduh tubuh wah teu lolor kurang aja kurang aing minta keterangan bener ieu aya mayit di dieu teh dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gede teh daek sia aya patula patali na nyaho bisa jadi itu ampun lah nyelek kana angeun hayang utah aing teu boga nya kan nya baru kanaon dari utahnya ampun manusia udah lain manusia aing bener orai ampun kaulah teninga dinempo naon ieu poek merem ieu urah aing nyek srek jeung pahang deui heuh wayahna sok bejakeun heug ku aing dibejakeun hayang salamet mah Kurang nu mati mana pak? heug ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu naon aduh pilih hiji ya benerna memang ieu teh rahasia wah bejakeun tapi kaulah cageurkeun heula bener cager aduh dek udah gajah teu eling deh bakat tingku nyeri dah heuh atuh seueur ngejat lompat di udag we aduh ampun sarden naon sarden udah di kaula mah nyebut kanu kieu teh sarden teu make cis henteu eta mah deungeunna atuh gajah bagi ning sarden sadensis mah saha salira antarja aing kuburan saha di kuburan saha sok sanu dikubur di dia cenah ya nya kuburan jelema sabenerna mah kulan jelema leres saha nu dikubur sababna eta layon ditek-tekan naon alah giningan uninga di mana salira apa aing Todong dah. alah silakan apa rahasia teh ye cek dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae Ciduhan deui bet nyaden lah cuma. kalalabur batur-batur kaula sok bejakeun asal kaula salametkeun we heuh terus disalametkeun cenah kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat moal sok bejakeun kalaresna mah eta teh memang jalmi kengeng deg-degan sah lah sah lu keladan anjing bener was ke ulah wakan dicarehan ampun cing ieu aya pujit nolol aing ada bisa atuh pae sia pujit nolol mah cing cabak sabak tapi nah geuning beye tong dicarehan ngisingan maneh manusia kakasihna ye ieu anu di ruang di dieu ye Samba Purwaga what sa Raden Samba Kakang Samba mohon ulang moal di danau terus Samba Purwagana leres
eta teh jelema ti mana sama Purwagana teh putrana Gusti Bathara Kresna. Allah wah tubah ya kunaon aden lanceuk aing teh kunyuk ulul adina kusaha ditandasana kusaha kurayina saha nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma. Wah endalin hei kemana ieu tinggal ieu boro rek luncat aing aja tiasa abdi hayang kieu heula ka Jakalungan diri jawe kieu mah Tong didi. diri ja Kabur. jadi kareunang kieu aing aya temenan ngejat Kakang Samba ku Prabu Nalaka Suraboma leres kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu Nalaka Suraboma teh eta teh minantuna raja ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna kasaha nyaeta sateacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija. Waduh komo kadengen-dengen naon alasan sugan nyawa maneh alasan apa pangna ditandasan kieu riwayat nama tapi aden punten sok ai Gusti Bathara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Setiaboma leres tuluy ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureun denawa ai putrina mah geulis Dewi Setiawati Dewi Tisnawati tuluy nya ngalamar irama na putri teh kaitu dedeheus ka Gusti Bathara kulantaran putri na teh bogoheun ka Raden Samba nanging sumping ka nagara Dwarwati atoheun ai Gusti Bathara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Samba cenah Samba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Samba teh nyeungsirikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Bathara teh ku pibesaneun dicarekan lak-lak dasar Samba teh diusir carita nama ku Gusti Bathara tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom tisaha ti Ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Bathara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangakeun cenah kumaha ama we sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naik kitu purun ieu daek tikahkeun we gancangna carita lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya
Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana tuluikeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma. Tuluy atuh Ari garwa natos kakandungan 7 sasi sumping we saha teh Samba Purwagana teh ka Karaton Nagara Trajutisna pada silaturahmi cenah masilaturahim hayang pangih boga adi geus kawin jadi raja oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun kadulur pada negara Kendra Kasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur sama teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden Sama teh kaduhung ditampik geuning geulis tah kitu cenah ayi sabenerna ieu tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden Sama pantes atuh was kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk awas kana air loji batu aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tatos gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden Sama teh gor we caritana gelut galungan sareng rayina Raden Sutija nya eleh saha teh Raden Sama kulantaran keheul panginten dicacag jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wa Batara jagakeun sadaya-daya tak mun urang laporan atuh kakang jeung Karama Wa Batara nu mawi nafsu atuh da panginten dirahasiakeun geus sakitu aja kaula rek indit ai kaula kumaha teh cager sia amit wah tu jadi ai keungeun di dieu ai kaula bebas eueuh hukuman moal naon tenang aing dek balik mangga atuh wilujeng sawieu wangsul kalau ini alah tuh bas bungkus kunaon ieu layonnya walah poe eta we sugan bulan daun cau we heula aja daun cau rada ageung wa Batara ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami wah gening parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng adi salira ua bade dipantun ka nagara Dwarawati wah silakan dulu mua tulus saya ngebon jadi dia Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu Dirgahayu boga ulah menang dijajah deui ujang ulah kasorang deui dijajah teh wae da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula iya tuh kan tenang usaha teu lancar sageunahna ge dijajah wae cu sabab naon pan hikmahna mah ayeuna ujang laras moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka tanpa kemerdekaan wae ulah nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha atuh kan tenan wae urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur perlaya di medan danalaga anu parantos pati di medan jurit sah wa mangga anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeunna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu amin
atuh ayeuna seueuh-siwi anu ngeusian ieu kamardekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang tah eta lan singa nyaeta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji sumoh eta wa teu aya sanes bulan ku getolna urang ka kebon ku getolna usaha ketona tani wa disiplin hirup sumohon mayar pajak bayar pajak bayar da ai berjuang teh ucu lain mangul bedilwu sanes aya dalam merdeka kudaek bebersihna ya. boh di buruan boh di mana-mana nya cu sumohon wa oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang oh sae mangga wa hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang urang gotong royong deui wa kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat supaya sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai paburan cai wa hese teh nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara laras kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin wa gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan jadi we manunggal wa nyaeta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cu katenan harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan laras rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teu ku hanteu ujang meni mata karareung wa tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat wa geuning akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang geus cul dog-dog tinggal igal wa ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog gitu ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda ulah gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing kuatkeun global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa kabina-bina atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa sabab eta teh budaya anu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing numawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wah bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wa lah tina panas kana tiis cing atuh pangyieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan awatos ka wa meni asa dipengkek wa geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang wa kahandap monoyot wa heeh ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wa sing sabar we heeh numawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wa da puguh ngagejak di Pangalengan teh asa kagagas kumaha wa teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak pangresa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi ta eta meni asa no genjang wa irup teh nya wa ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna sarua we anak incu buyut dewe wa teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang laras jadi depan kolotna di Giri Harja teh dewek ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan
anak panengah dewek teh cu Sumohon biasa nama penengah aya nama jadi anak cikal meureun deui teh nya pamaget cikana ieu mah aya heeh jika keun sing lanceuk genep adi genep laras putra penengah dewek teh anak panengah deui jang heeh panengahna buat alah keun ngamuing gucu danya kitu teh atuh di dunya mah jajang Sumohon naon anu rek dipikas sombong ada aya nu naon anu rek di aku teu aya akueun geuning cu ih teu aya wah harta bana pangkat pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa Sumohon kadun sabarna sajabi nati wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi-wargi di Pangalengan antawisna saha sabaraha asli Bapak HM Dadang Supriyatna deui eta direktur eta teh di BCM Bapak direktur kula Berlian Cipta Mandiri Berlian Cipta Mandiri di ieu tempat teh nya eta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh laras Bapak Supram Bapak Supra aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Sumohon. Pak Agus Tiamsah adeh Pak Ade Kartimin sareng TEM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu pangersa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kula heeh Nungtut ngaran akina cep hari tetep tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi kiai haji Kiai Haji kaki kiai juara bahasa di TPI teh nya cuk Sumohon heeh alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu laras kulana heeh aja nama di kelas 3 atuh di masjid masih nama ada urang sumur 40 heuh kitu ta ucuk asa kagagasna teh heueuh kumaha wa geuning silih berganti ih saling berganti wa kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum Sumohon teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum ku Abah Dalang Bapak Lili almarhum pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum laras sakedeung deui maneh gesep moal lila jang wayahna we naon ari uwa sok ngaletikan lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput kawas nu ngajurung kadunungan urang wa can boga kosmu geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu dah di antarana juragan kolesterol juragan rematik asam urat ngajemput teteh cu tos dijemput pek teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut wanya ngajemput eta cu laras juragan kuis puguh da teh burut goblok sia apa nu burut mah tukang genjereng nyariosna cep ulah nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat miwas setapna Sumohon wa Bapak Dan Rami Bapak Kapolsek ya cu Sumohon Bapak Ibu Kepala Desa Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa miwas setapna Bapak RW Bapak RT oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana ih kan tenan wa upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang iya tuh kan tenan wa ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy laras
kurang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng Amin. kapetik hasil kala buahna nya cu Amin. Amin. yang Bulan. kacekek leutik koro duh Eta Cipanas pasihan. heeh tak kitu jang Oh, laras gua saya. kahiji nama kadua na nyaeta mapak sasi siam gitu jang Ih, mapaksa si Saud. sasi anu pinuh ku barokah pinuh ku ampunan ucu Pinuh. mun sekurang nadaek ampun mah Pinuh ku pangampura. tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh Laras ti Saud ka Saud teh asa cikene. Pengalaman dina aya kabungahan ya. balik deui we kanu tadi jang ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati Ih, kantena. ya cu Mohon. Da moal aya nu langgeng urang. moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teu tebih teu marganing utami Sae gua anggang tina marganing utama jauh tina alus sumohon. pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah Ih, da teu gaduh naon-naon urang mah. nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah hanteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu Amin, amin. urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan yang kesatuan bangsa di negaranya cu Amin, amin. oh Amin. ya Kulan, kulan. urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu Sumohon pilihan. tingkat desa Pilihan. Pilkades. pilkades teh didoakeun nya cu Oh, laras. Sing marang Sawe nu geradara laptar ti ayeuna ke nya sumohon sok. sing marareunang kabeh. Anu menang mah saha we wa. cing marareunang kabeh we cing menang Ana moal ai kabeh mah teh. ih ai doa wa mah da doa agama cu Doa tu hiji we nu menang. menang we kabeh nyaeta menang ridho Allah Amin. ya cu Sumohon. ai ngaran-ngaran menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada Wah. anu eleh lapang dada Bang dada. demokrasi teh teh Sumohon. Salam. kitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap menang Siap kalah, siap menang wa. tak kitu nya cu Sumohon wa. ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif Laras. anu aman Wa anu tentrem. silih asah silih asuh teh lamun aya nu menang tuluy nu eleh teh sumping kanu menang selamat Anda memenangkan pilihan lurah Laras. saya akan mendukung dari belakang Betul. cek nu eleh itulah demokrasi Betul. Katawis beragama. Cari kopi-kopi, cari-cari Mang Adam, eta geningan, ya Allah. Rasa namanya acoy, anut, Eta sawuyunan. ieu mah lain kanu menang baeud Baeud. goreng hate Anu eleh kabaruang. anu menang mu puas Nu eleh. lain kitu Sari. lain Anu eleh. demokrasi mah nya cu Sumohon wa. Ulah nimulkeun baeud. ya Kulan wa kulan. kakang lain ka dieu kitu jang Omah awah. Nah moal kau. bari ulah mental lagu cu Ai mah awah teh atuh. aya nu munut ongkoh ye Saya aoskeun kayaknya. pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR CMR. Haji Ajang CMR teh nih Sumohon. Kembang Boled Mang boleh wa. dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda Laras. pemuda palek itu wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang Kemang boleh dulu. hah Laras. Kemang boleh dulu diteguk punduk. ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang Ya.
Wangsit Siliwangi Ade sae eta mah. dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak dan Rami cenah ngreng-ngrenganana sadayana. Amin. Bisa deui wa. Oge pamunut lagu Wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI PKK Pangalengan. PKKNPI wa. Dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus, Pak Nova, Pak Budi. Oke ka warga masyarakat sabudeureunana. Sumohon. Oke ka Pak Haji Dadang S, Ketua KNPI Kabupaten Bandung. Sumohon. Hah? Beres, Mbak. Tak kitu ju. Wah, Hah? Palurah Tegaluar Padadang ka dieu. Ka dieu kitu? Ka dieu bete kabar Padadang. Oh, nuhun ka Padadang. Padadang. Oh, nuhun. Ya. Tegaluar. Pak Haji Yoyo ka dieu. Padadan Sundara. Laras. Atuh Pak Haji Yoyo ka dieu. Ka dieu. Amuing ujang nuhun. Suping wa. Bang Payuna. Hah? Ngintun rokok teh. Rokot teh Pak. Kawa. Ieu titipan deuleu ieu aya. Udah bisa. Di CP Sri Mukti Group. Allah. Ya ta Pak Haji Yoyo teh ya. Bapak Haji Undang, Pak Haji Nanang, Pak Wawan. Aduh, kararempa sadayana nuhun cuah. Eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu. Wah. Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia, Aya. Selaawi Sewu. urang Selawe Cisewu. Sumohon. Heuh ka dieu. Ka dieu. Heuh, syukur cu. Cing majeng. Anu sok lalapor. Sok kajajang cing maju dina senina Siki kondangi. dari ulah mah. Geus sakieu ulah mah awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge. Geus loba nahnai nya wah. Geus haroream ulah mah ngawayang teh cu dina duit leutik mah. Ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur. Oh, jang. Da seueur generasi ayeuna mah. Anu Geus boga turunan pan si Dadan. dadankeun deh. Atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden. Dedenkeun kabarudakeun we nu Oh. nu 30 mah ka anak. Malahan incu oge geus bari sangadalang anu mah. Tos palalinter Pak. Hah? Teu palalinter. Anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran. Eta incu dewek deh. Saha Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalang kita ge wa anu Haji Kiai Haji PTK teh ini. Oh, Jantung halus ngajina euy. oh sae wa Oh, semua mawat cetot nih. Pengen juara atuh teman. anu 1.300.000 mah dalang dahyar we wa cu. ulang Ha ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cu. sumohon wa Papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat. motona teh pane Oh, Silih sindi. motona silih asah, silih asuh, silih asih teh. Silih Sok sebutan, cu. maka. Cing Ieu kaya pamunut lagu ti sadayana urang rempetkeun we dina Wangsit Siliwangi jang. ya, kira-kira selkeun api Sok nya api dampak. Balik atuh jang. aya eta we si api Si api na tukang rebab nu maot teh cu. oh eta mah api anang atuh nak banget Otik muta amarahnya cu. Padia ge nu ngarebab di anak tere nah wah Zaman ngadang kalau pakuan nuka masuk pajajan
lain megat karena kenikmatan ada di saya kira-kira tidak ridho mau nggak sejarah rempe nah udah kejeng terido asyaku kabina-bina teh saya nonton Raja Wisuna teh lain wangsit Siliwangi mah wangsit Sililedek wangsit capek eta teh bahasa Sunda wangsit Siliwangi wangsit cek bahasa Arab mah teh alhamdulillah oh eta teh sadayana puji gerasyo da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh ya memang pujieun saling pajukeun saling hormat hirup teh eta keneh barangna mah Siliwangi benar pikir ku sia tah eta teh kaurus alam teh ku cara kitu usara ciri puji silih puji silih hormat puji kodim ala kodim teh puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu ti heula kana ti heula nu ti heula kana paneuri nu paneuri kana ti heula nu paneuri kana paneuri ku Rahman Rahimna kulas asihna nah sia teh nya ada kudu kitu urang Sunda kabina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa nah teh kapangaruhan kudu bahas da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu beda bahasa ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barangna mah kan beda sebutan sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu agar ku bibir anggar we amis bahasa Indonesia manis dari nya benar ngan bahasa nu beda-beda bahasa wungkul beda da ilmiah ti ditu mah mode timah dialungkeun ke balong kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung so teh cek urang Inggris medalai ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer ya momom tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh eta barangna mah barang nama benar brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah tapi da panon poe na mah teu nyebut brai nyante tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa oh nya tapi kubraina panon poe ti belah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat teu adil we tukang beca supir angkot kacaangan sugan ustad we wungkul di caangan ku panon poe teh teu ai ojek mah teu adil deuleu eta bukan poe teu men jeung eueuh nunutan di teu aya kitu kan nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge sakit sia onaman sok nunutan boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah tawaf we tawaf unga poe unga peuting teh bumi nawapan panon poe pek teu ngarasa bosen bener teu boseneun teu ngarasa capek cicing dina habitatna maksudna cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah hees nyaring hees dahar wae lapar seubeuh lapar deui diogo sia mah da menahan mahnya diogo ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh kurang tong borong make jeung kitu tah dengekeun sampeu anu hirupna cicing aku mah sampe cicing di dinya sampeu mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan tapi ngagedean cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian nah aya hirup nu lelempangan pe ka eueuh guna sing era ku sampu atuh era nah teu era ku sampe teh bener sampe mere ka manusia bener sakoh manusia meuli carana di boga bala-bala dua segini kitu tapi ka bala-bala ge nepi kana krincik
cok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah bebas kreatif sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi betul tiada hari tanpa kreativitas peh dekolaborasi jeung naon aya seni bebas ai bahan pemajuan mah bener aya bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor unggal juru tuku listrik obor ngabebela geuning ngajuru sinden dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh harideung liang irung jeung bujur teh harideung ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bade dituna patroma jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih baheula mah toa oge ek-ekan toa ge baheula memberi akina ge sok anu teu bisa dirobah mah Quran oh henteu Quran mah Kang ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat ya kumaha sangkan hirup sangkan maju sangkan mararajo tingkatkeun baheula mah da zaman abah mah atuh da euy naon Kang angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh hayang kana ringul nu matak baheula mah dipurakeun gamelan teh sarone dua bonang we bonang goong panerus gampang sakitu padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan bonang tilu geuning larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah orang Padang lalai kanyo orang Padang lalai kanyo dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo oh gitu bener eueuh ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu we geuning eueuh kreasi karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonangan teh tuk-tuk di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana sorana teh halus bajarkeun teh cenah oh di Sunda papan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 ya pelog salendro pelog jawar tapi Sunda mah pelog salendro sorok pelog jawar naon deh Mandalungan Madenda Mataram Liwung loba tah halu tak eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran negara teh boga bahasana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena model cikaracak ninggal batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah air netes aya oge nu ngartikeun pikaambekeun ini cikaracak ninggal batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal ini si sinirat mah anu pecak murid salira nya laras kulang bebas berkembang bebas seni mah bener gitu jeung tibatan aing memulai seni deungeun
Da ayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati kasilih ku Junti. Benar. Sok. Geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean. Tina dahareun makomo. Mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket. Mung di kabaya wewe tembung. Heeh. di kabaya. Ayeuna mah ning awewe oge barudak entong boro eta kolot. Ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor, cungcurunganna teh kadeuleu. Kadeuleu. Turun tina motor teh bujalna musit. Musik. Leung lamun teh sing kayoan mah. Leung mun bos. Ari akang Ya. resep kana kitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kana kitu mah. Teu munafik aing mah. Benar. Ngan meureun kawineun lain. Lain. Gitu. Lain. Nyai jodoh mah teu naon. Meureun diwarah ku aing. Diwarah meureun Gitu. sina muslimah. Naon sababna? Da ila laki mah ari jaluku wa munala nisa. Naon hartosna aya. Heuh, ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Oh nya. Jo nanyakeun aya sama teh nyaho meureun nya. Ada Di mata kudu nek ngaji ge kitu. di kaler mah teu diwarah nu kitu. Di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh. Oh, cek aing oge. Kudu loba gaul teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia mah pengalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu akang aya barokah. Balik lempang, balik Gitu. Alhamdulillah saprak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Majikan didikan. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya teuing. Naon dimitoskeun dari akang joli. Dimitoskeun dibid'ahkeun, Dikaradil ditahayulkeun. di animismekeun. Mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh nanaonna. Pada ngadeug-deug nih. Yang pada muja. Di Banjuran kuburan teh kucai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ari nu sorangan teh. Ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna. Bisi Karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning, Wesi tulisan ku basa Arab. Lecir geuning ku minyak seungit. Aduh, para kidagang. abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Ari para kidagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur. Benar kan, benar. Dimitoskeun teh. Murukan kituna meureun. Marukana kituna meureun bisi-bisi ieu tanu dimumulena. Da eta bisi ninga ka jelema awam lainana. Padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang. Aya teh kasemaran. Heeh. Di urang di manusia teh kabeh oge. Aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah Kumaha? diinyeum teh teh diinyeum di mandian. Di mandian. Unggah bulan mulut. Saina dipake mandi ku maranehna dinya. Nya. Dari num. Karunya Komo bulan mulut mah perebut. karunya aing waduh. Manya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia jelema. Padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. Padahal marte eta Cirina manusia beungeutna kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate buruan ate teh gamaran. Nu matak Semar mah teh di baju hartina lain teh boga baju Batik ulah di aku segala rupa oge. Nu matak ieu nama bapak aing tak ieu. ya. Nah, ciga. Aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye. Naon we kejog di neraka, naon we kejog. Da doraka teh aing atuh. Aing ngomong janji Bandung Bapak doraka. Sabab Gusti moal ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Beki doraka wah teu jelema kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tok di Bandungan wah babu. Di Bandungan lagi pika keuleun. Oke jeung Untung Bapak. kana sungut. Mun kana baju geuleuh. Jadi mah punung kalau teh daek pabasaan teh. Kamana karep Bapak dorakati anak, Bapak dorakati anak.
Moal. Kerupuk kecicing. Bikin anak maneh itu. Usaha. Usaha teteh. Anu milu usaha teteh akang. Mending ngagebog tukang kerupuk. Nu usaha teteh. Tukang kerupuk molotot teh aing. Padahal teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy. Sarua. Heuh didoakeun jeung payung euy. Amin. Doa jeung lokal Alah. beli anggur Tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh. rancatan Naon nya teh? Sora naon akang sora salap. anu dangdang teh jam 10 keneh. Kacing cetek. Kacing cetek di sana. Sada sora bango. Tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu. Heeh. Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah. Heeh. Eta pageuhan beragama teh. Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mah ngadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. Heeh, bener. Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui. Na kumaha ari aki-aki. Ai adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun aja euy. napas ponok meureun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah ku budak ora atunya wah khawatir. Bala wargi subuh ning karunya. Ngagugahkeun budak-budak. Gerah-gugah pala wargi gerak kapala asyar. Hoho meureun euy. Kacai kira abdas kuramas. Gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aing ngareret urang eueuh teh. Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Ai dipaok teh ku injuna deui. Aduh. Teh sadar mun dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ari akang? Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yung mau ke situ Oh bisi barang paok. meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beren. Jojet rek kana pangeras suara adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kare 4:30. Atuh pugu we nu parwasa babala locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Banyak ya ada latihan ya. Aduh ampun. Mendingan ka era teh. Heeh. Aduh ampun karunya nih euy. Nah, teka batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun. Ai di imah sorangan gini euy. Oh, ada geus maot ini meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu Masak mah teh. sendiri mun dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh, geus ana Asep Show buka. Ngesan Asep Show adan teu dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu menang di gedean ini.
jeung gegerjedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelek ke hees lain beuki hees lah si akinya Eta bobolak tunuh aya wae ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha tuh teh la ilaha illallah korejot mun teh Joko kocok we nyoko cai Allahumma lakasyumtu gitu teh nih barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh aing teh buka henteu saur henteu tapi kuat puasana mah kuat nepi ka jam 11 maot we ka teh mah salatri bener teh alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek nah make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe nya bener meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna cau gugulutukan ini aya opat siki kulub sampe we suuk ka opat balik aya imahna teh ngaliwatan rel memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebaresi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut-kebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek kajawabna kantung ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajeleng eta mah wah turun mau panungguh berengbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we parae sebagai gitu teh Kan pondok umur. tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu karari teh mah deuleuh akang ayeuna mah orai-orai ge diralaan ieu dialaan akang padahal teu kudu hese ngalah orai mah mawa kerupuk we dua blek nu di kamanakeun akang kumaha pangi we jeung liangna tunaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing teu dahar nunuan orai nawan Bangun ya. oh iya Mohon kang kitu nuhun nyakarnya. Nuhun. Assalamualaikum.